ulama, bahkan orang awam pada harita diangken ilmu Syekh Ahmad Khatib Sambas dugi ka mantena jantan imam besar di Masjidil Haram. Mantena ngawinkeun dua torikoh ageung, torikoh Qadiriyah sareng torikoh Naqsabandiyah. Syekh Ahmad Khatib Sambas gaduh murid namina Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon gaduh murid namina Syekh Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin gaduh murid namina Syekh Abdillah Qasim. Syekh Abdillah Qasim gaduh murid namina Pangarsa Aacimau. Nyandak zikir ti Pangarsa Aacimau sabisareng nyandak zikir ti kersana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani da ilmuna eta. Nyandak zikir ti Pangarsa Aacimau sabisareng nyandak zikir ti kersana Imam Hasan Imam Husain da ilmuna eta. Nyandak zikir ti Pangarsa Aacimau sabisareng nyandak zikir ti kersana Imam Ali bin Abi Thalib da ilmuna eta. Nyandak zikir ti Pangarsa Aacimau sabisareng nyandak zikir ti Rasulullah sabisareng nyandak zikir ti malaikat Jibril sabisareng nyandak zikir ti Allah da ilmuna eta. Dibelah ieu ruhani teh kula ilaha illallah, dibersihan heula kakarak jelema ngalaman Isra. Aya Isra teh lempang ti peuting, lempang tina poekna masalah blas kana cahaya rasa. Sehingga jelema ingetanana henteu kana masalah kahirupan wae, ingetanana sok babarengan jeung rasa zikir, babarengan jeung Allah, babarengan jeung Rahman Rahimna Allah. Karasa ieu diri diusik malikeun ku Allah teh geus teu gimir, geus teu sieun deui ku kahirupan, sabab di jerona aya unsur ilahiyah anu geus hirup. Hirupna bisa ngahirupkeun batu. Tingali para wali geus marawat bisa ngahirupan lingkungan sakulilingna. Loba nu dagang geus maot eta teh. Urang mah hirup keneh ngadiriweuh batur. Para wali mah geus maot bisa ngabarokahan lingkungan sakulilingna. Urang mah hirup keneh jadi pirueuheun batur. Naon sababna? Para wali mah unsur ilahina geus budang. Nyaman pikiranana, ngeunah emutanana unggal poek. Eueuh cawadeun unggal poek. Bahkan dirina ge embung nyawat batur teh. Urang mah ngeunah we nyawat batur teh, ah teu ngeunah si eta. Ah si eta mah kitu, si eta mah anu, si eta mah anu. Lamun geus Isra jiga kitu, geus lempang pikiranana dina poekna kahirupan, teu mikiran kahirupan wae, teu mikiran urusan duit wae, teu mikiran kakesel wae, teu mikiran masa lalu wae, teu mikiran kumaha isukan, teu mikiran kumaha taun hareup, jelema bisa mi'raj. Naon